Ngenah kopi pahit tapi ngesi. Assalamualaikum Pak Haji. Masalah. Makasih. Haji. Geus obat kan? Geus pakai peci. Ayo Kadir. Dari mana Sim? Pak Haji, nih mau ke Pak Haji. Ayo naon? Mau minta izin Pak Haji. Peci naon? Ini ada keperluan ke Pak Haji. Perlu naon? Ini Pak Haji, minta waktunya Pak Haji. Berkat doa Pak Haji. Asim ada jodohnya nih Pak Haji. Alhamdulillah. Orang Iya. mana gitu? Orang Kadurangge Pak Haji. Orang Kadurangge. Teu mimpi dia Sim. Bener boga ka bogoh. Mohon Pak Haji, geulis puge Pak Haji. Mangkana ya hayang dianter ke Pak Haji. Seserahan Pak Haji. Anak saha? Anak- Kadurangge. Anak Abah Toha Pak Haji. Anak Batoha. Mohon. Oh, nu boga pesantren teh ya. Mohon Pak Haji leres eta nu gaduh pesantren teh Pak Haji. Terus hayang dikumahakeun anak batur. Maneh bogoh anak Abah Toha. Mohon Pak Haji. Beneran bogoh. Nya. Udah lama kenalnya. Udah 2 bulan Pak Haji. Udah 2 bulan. Mohon. Lumayan lama ya tuh. Nya. Terus hayang dikumahakeun anak batur. Kieu Pak Haji, kan Asim tos teu gaduh ibu bapak nya. Jadi Asim teh hoyong Pak Haji nu ngagentosan ibu bapak Asim nyuhunkeun ka Abah Toha teh. Orang kaditu Mohon. ngelamarna. Mohon. Mau Pak Haji geus kaditu, tapi nanti Asimna ulang ngisimkeun ya. Mohon Pak Lamun Haji. hayang anak batur bener-bener. Nah, ya. Iya ya Pak Terus? Haji, siap. Geus boga naon tah ngelamar anak batur boga naon? Justru eta puge Asim ka Pak Haji teh eta teu gaduh modal Pak Haji kanggo nikahna Pak Haji. Tah nyuhunkeun ditulungan we ku Pak Haji kanggo modal nikahna. Aing naho ka dieu Hayang dibagi duit Lin. Mohon Pak Haji. Jeung kawin. Mohon. Waduh, duit sabaraha? Ya. Kasbon dia geus loba. Aduh, atuh kumaha Pak Haji teu ditambutan ku Pak Haji masih moal tiasa kawin deui ya mah Pak Haji. Aduh iya. Oke, dipinjamin duit ku Kaji. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Can diberek, alhamdulillah. Atuh Pak Haji entos ngedos di Asim tos alhamdulillah Pak Haji. Gitunya. Benar Pak Haji. kawin bener. Nya, Tapi mohon. ulah ngisinkeun ya. Insyaallah Pak Benar Haji. ya, ulah cerai-cerai deui dia. Mohon. Coba topikeun diluruskeun seeutik. Nah, kalau mau kawin pakai peci nu bener. Jadi sugan maneh bener-bener jadi orang nu bener. Ya, mohon. Ya. Mohon Pak Haji. Ayeuna dibere duit ku Kak Haji. Tapi bener-bener lamun teu dipake jeung kawin kumaha eta? Kanggo kawin ieu mah nambut ke ka Pak Haji. Bener ya? Mohon Pak Ya, Haji. duit jeung kawin. Alhamdulillah. Kayak orang ngecek ke Abah Toha. Mohon. Bener nggak anaknya dilamar? Nya, mohon. Hah? Mohon Pak Haji. Bener ya? Mohon Ya, Pak Haji. duitna. Nya. Benar, awas dia pakai ku kawin eta. Mohon turun ya Pak Haji. Oh my god. Duh, Pak Haji seur amat ya Pak Haji. Ya, jeung Artosna. kawin maneh. Semoga berkah eta maneh. Ya, ulah cerai-cerai deui. Mohon Pak Haji. Benar. Insyaallah Pak Haji. Hidupnya. Mohon Pak Haji. Salat Nya. maneh. Mohon. Ulah ulin Nya. bae. Mohon. Ulah minum topi miring wae. Aduh. Iya, kasbun banyak. Pak Haji nyaho bae ieu. Nyaho lah. Ih. Loba mata orang di mana-mana. Nya. Aduh Pak Haji turun ieu Pak Haji nya. Mohon turun Pak Haji nya. Kain nu bener ya. Nya mohon Pak Haji. Ulah badung-badung. Nya mohon Pak Haji mohon Oke. nya. Orang Abah Toha eta teman Kak Haji ta. Nya mohon Pak Haji. Bener, Mohon ya. nya mohon turun Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. PHA ti lembur, Bang. Karsel aing heh. Ih. Oh, awak leuleus aing ieu.
usaha mararangtot kabeh ge. Modal kayak kabol-bol. Aya ngopi hese, jeung kawin. Sing. Gua geus 3 kali ngalamar ke pabrik can aya panggilan bae. Wong. Weh, si Aceh. Terus di mana tuh pedol koreknya? Cepet gerak juga mau rokok. Cem. Woi bang, non. Duh, si bang enan ya gegeruan bae dia bang. Jajing dia jing wang. Enan ya. Jaya para pemuda Indonesia ya. Lagi ngapain ini? Aduh. Das lagana dia sim. Di mana dia senarin rapi gitu pakaiannya tak? Bobo makasih dia. Hush, asal bae dia can dibolan kudu cepean si dia kuainya. Wih, ada yuk. Wow. Di mana dia kerbeting? Duit menisa kepok itu. Sembarangan bae dia. Isukan dunia jomblo aing selesai, beres aing dia nya geus moal ngajomblo duit boga. Isukan datang dia nya aing naik tunangan nih isukan. Tunangan yang sadi dia, Zimbe. Oh no. Pokoknya dararia isukan antar aing ya ka bikang aing ya. Tunangan aing jeung si Rom lah ya. Ulah teu datang dia duaan ieu. Rom lah anak abah toha teh ya. Tah jaeta nyaho dia bang. Anu karang balik ti Lampung. Ih, nu geulis teh eta mah. Itu lagi hayang. Ih, moal bisa lah aing teh anu ganteng. Balak kasadut ieu jelema. Dunia teh kiamat jiga ieu. Aya makhluk doang kieu menanteun si Rom lah, nyabohay. Ngimpi kan kumage urang bang ngimpi. Coba nyiwit dia baru tante yuk. Ngimpi tante bang. Lain gitu. Gitu tah. Ih, tapi teu ngimpi urang ieu bang. Oh, asli. Allah Karim. Wong, bang, hayolah aing balik lah. Percuma aing ngobrol jeung bujang hembody bae mah di dieu. Aing teu kaharti dia geus jeung hembody bae dong pentingnya aing balik. Gerak balik itu. Aing. Dilagal masih pedol koreknya. Didoakeun dia ku aing isukan. Hujan guludug. Amin. Guludug ae olangan. Nandar. Di mana, Dar? Waduh, Mang Asim. Non Mang Asim. Isukan nandarnya, ter Mang Asimnya. Isukan Mang Asim aek tunangan. Ulah henteu ya. Datangnya. Aduh, Mang Asim. Nandar mah tapi na ente janji. Soalnya Nandar oge mantas berobat itu obatna. Karena mah cekeun ti mantri tadi ieu. Obat naon ieu, Dar? Ieu obat batuk. Anu ieu obat panas tiris. Anu ieu vitamin. Vitamin. Coba gamen tak Mang Asim vitamina. Embung. Meser be Mang Asim sorangan ka apotik Nandar ge menang meser ieu sorangan. Kadikeun vitamina ya. Duitna ya. Gantian ya duitna. Urut meuli obat tadi. Tah, mun kieu mah beda carita Mang Asim. Waduh, gacang aja teh cokot duitna mah. Mana vitamina dikeun? Kek, tapi potong duanya. Bagi sewang. Ya, Mang Asim tah. Nuhun Dar ya. Siap. Suka nula poho. Mun. Nah, datang deh nya. Mun. Aduh, can minum vitamin ya. Aduh, minum vitamin heula lah. Sukan aing kudu fit ya awak. Waduh, kayak lah ieu. Ieu kan aya aturan 3 kali hiji. Wah, berarti 3 ya aing sekali minum obat ieu mah. Aduh, minum heula ku aing ah. Wah, seger ieu mah dong, sukan geus minum vitamin mah. Tapi aing cenong embe ieu. Geus parapan can ieu nya ku si Ujang ieu. Duh. Main di keran sukan. Dahar dianya sing lobanya. Isukan bawa ku aing dia.
jeung nyerahkeun jeung tunangan aing sukan. Geus utun bae ku aing lah nu dibawa. Pan aing rada tunduh ieu nginum vitamin ieu. Tunduh anti mata ieu. Duh. Baik itu di dieu jeung si Utun. Aduh, aingnya tunduh. Can maraban embe. Sarebe heula aing lah di jeung dia tun sakedeung. Bang, ini bener rumahnya. Iya Pak, iya rumahnya. Rumah Mang Toha. Iya begini. Kalau motornya si Asim. Nah, eta iya rumahnya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu. Halo Mas, halo Mas. Nuhun, Mbah. Punten. Ayo, Bandi, silakan duduk, Bandi. Mun, Mbah. Mun, makasih. Mun. Punten, Mbah. Kedatangan kami mengganggu Abah sama keluarga. Saya namanya Haji Sapri, walinya Asim. Berhubung Asim udah nggak ada orang tua, Asim minta diwalin sama saya untuk katanya ini jatuh cinta bobogahan jeung anaknya Abah, namanya sana mina Romlah bobogahan jeung Romlah. Oh iya mun Pak Haji katampi gitu. Da kumaha ya keluarga kami mah kieu tah Romlah mah anak pertama teh kieu lareuyak tah adi-adina ge sakieu buktosna. Dan kumaha itu mah terserah si Neng bae. Gitu daek jeung heunteuna Pak Haji gitu tah. Mana si Neng na ieu? Neng, coba budak teteh dia gelokkeun. Romra, tadi keluar Neng, renang gitu. Romra. Iya Romlah. Ini yang namanya Romlah. Nu si Asim keimpi-impikeun ya. Oh, patesan Aceh mah yang gerak-gerak dilamar cenah. Ternyata gelisnya. Ah, Pak Haji bisa baik. Atuh anak abah teh, Pak Haji bentangna di nomor aja mah. Iya. Adi-adina ge lah. Arerang mencrang. Gelis-gelis ya. Atuh abah berok kita mah atuh anak emak, menang adu-adu emak, menang ngalairkeun. Menang nyusuan emak, atuh geulis lah ngalakan emak. Hanya geus atuh mah lah nu kitu we pake diributkeun. Nah, tah kieu Pak Haji. Hari abi mah kumaha anak bae. Hari anak suka mah heuh wae kitu tah. Ngan kieu kami mah kaayanana. Itu kedah narima Asim kaayaan kami dong kieu tah kitu Pak Haji. Mohon Bah. Kumaha Neng? Daek teu? Kumahanya Pak Haji. Pak Haji mah botak. Ya udah ge. Bah kumaha bah? Atuh kumaha Neng bae abah mah ari Neng suka mah atuh. Nya, kumaha ari-arina ieu satuju? Setuju. Diam. Mohon, alhamdulillah yang itu mah. Si Asim kemana? Kemarin apa ini orang di Depok. Cuman besok kan apa ini udah Bawa kangen. Udah dapat lewat. Neng, si Asim nak kemana gitu? Biar ditelepon coba. Dia keselen tak batur nungguan ya. Kita mana Pak Haji? Kita mau ditelepon gak diangkat, telepon dibalas. Ih, kesal bayi dari mak.
Ayo orang yang bari nungguan sia mending ngalut tuh lah Pak Haji. Ngalut. Ngalut sadaya nama enggak? Ngalut. Nuhun mah. Makasih. Ingat. Bah, bawa nang si Asim mah. Hei Bang Juling, orang nengan si Asem kali itu, soalnya ada si Cai. Aduh. Bang Juling nengan ke kebon. Orang nengan ke Cai, bisa dibawa ke kek. Aing tunangan ongkos pas bagian hari H. Wih, pentul korek. Kemudahan bersih betul korek. Bang, Wong. Jadi kada cerom lah. Pugu dia mah aing bingung eta si pentul korek. Wah dia mah. Kamana pan ieu tunangan manehna? Tuh, bosan nangguan di ditu tamu geus nangguan di ditu. Jelmana coba. Dangdan meureun. Dan kumaha batur geus karumpul tinggal nangguan etana doang jelmana doang. Hei cepet tangan kemana ya? Ih, kumaha sih eta? Ya, aduh si pentul korek. Susahkeun. Ieu bae ayeuna mah Hong. Dia ka ditu nya, aing ka ditu neangan supaya gancang. Hal tapi aya bejan aing. Oke, dibejan pe. Kaingan. Tos heula supaya waslek. Jim. Mana si etanya? Sim. Karsim. Di mana dia Karsim? Sim. Kasih eta. Kemana yang lagi nya? Ketinggalan tuh orang yuk. Katinggalan kumaha dia madar. Dekan si Rom lah kan? Heeh. Anjing acep lagi anjing si Kiwong neangan ka ditu. Terus mang itu ka ditu neangan. Kumaha Wong? Dengan kali itu ge aing. Aing pusing ya si pentul korek eta musingkeun bae. Nandar karek kemari mah ngasih minta obat kan Nandar. Aju. Ku Nandar dibere obat tidur. Salah mere obat. Aduh. Dibere sabar aku dia dah. Keke. Asana mah ku Nandar diberena 3 butir. Geus aya mah kieu bae lah, urang entengan ka kebon. Sugan aya di kebon mana keur hes. Ayo. Ih, tadi itu tunang lah. Are eta jelema saha? Sareng mending ngaguer-guer. Barudak, heuy ka dieu, Mang Arsim aya di dieu. Oh my god. Yuk. Akbar, guru mutan ku jukut. Masim. Si gana gara-gara obat mau kemari ieu. Atuh di lagi anjing, si ieu mah teu berobat ge tibra molorna. Udang dek lamaran. Ini urang gotong bae yuk. Ayo gotong aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, urang ke mana ya? Ya. Aduh. Naon ieu? Mah kosan naon dia itu mah? Naon hayang kawin teu. Terus narangguan bae tuh nangguan. Astaga, ibu hanya timbangannya. Nyapekeun Baik, kuat. betul korek. Nyapekeun bae kabeh tuh nyampe haliwung kabeh. Action. Ini Pak Haji mau minta izin Pak Haji. Ini pedal ka dia dia. Oh bola. Kamera rolling and action. Ini Pak Haji. Kamera rolling and action. Kalah. Action. Ini Pak Haji minta waktunya sebentar Pak Haji. Rolling and action. Karso out ya, lembur rehe. Kayak eta pas amat kameranya. Action. Geulis awena anak saha? Kan urang ge anak saha? Anak Pak Imron, Pak Haji. Action. Rom lah. Tah, eta dia. Beres sekarang. Kamera rolling. Kerek Sim. Atuh, mau bisa ngerek aya cayan mah ya cat.
Cek